Bedar perkara drama bahasa Sunda. Sakapeung istilah drama teh sok dipaselupkeun jeung istilah teater. Tapi saestu nama eta dua istilah teh nuduhkeun harti anu beda. Najan dina nas-nas nama duanana ge nuduhkeun kana seni pagelaran atawa seni pintonan. Istilah drama asalna tina basa Yunani, dramoi, hartina niru-niru. Kitu deui teater, asalna tina basa Yunani, teatron, hartina tempat upacara pamujaan nu pernahna di tengah-tengah alun-alun. Aya deui istilah sandiwara, asalna tina basa Jawa, sandiwara, hartina pangajaran atawa atikan. Hartina sandiwara mah pangajaran anu ditepikeunana sacara samar atawa disilepkeun. Ari carita drama teh nyaeta karangan sastra anu bidangkeun carita atawa lalakon ku dialog. Diajangkeun pikeun dilakukeun ku para pamain dina pagelaran. Dina awal wacana, biasana mah ditataan heula palaku, watakna, umurna, jeung ditetelakeun oge di mana latarna, kumaha kaayaan di panggung, ilustrasi musik, jeung saterusna. Dumasar kana wanguna, drama teh bisa dipasing-pasing jadi wangun lancaran jeung wangun ugeran. Drama wangun lancaran dibacana atawa diucapkeunana dina wirahma basa lancaran. Sok sanajan bisa jadi ku cara direka. Contona, dakwaan tahun 1854, bubat tahun 1855, jeung Jalan Lempeng karya RAF Cahya Maratan Wajah tahun 1864, jeung saterusna. Ari dina wangun ugeran, paguneman teh diwangun dina basa ugeran. Poh mangrupa sajak bebas, poh nu mangrupa sajak teu bebas. Paguneman anu mangrupa sajak bebas biasana dideklamasikeun. Paguneman dina sajak teu bebas nyaeta paguneman dina wangun pupuh. Macana ge biasana mah dilagukeun, dikawihkeun atawa ditembangkeun. Drama anu pagunemanana ditembangkeun disebut gending karesmen. Contona, Cium Wanara tahun 1824, Sarkam jeung Sarkim tahun 1828, karya R. Mahyar Angga Kusuma Dinata. Aya drama nu sok disebut gending karesmen lantaran dialog atawa monologna sok dilagukeun. Biasana ditulis dina rumpaka sisindiran, kawih, tembang, pupuh, pupujian, jeung saterusna. Mang Koko kungsi nyebut istilah drama suara karena gending karesmen teh. Nyungsi struktur teks drama. Secara lahiriah, wujud karangan drama mah beda jeung karangan-karangan sejenna. Biasana sok aya pertelaan ngeunaan palaku jeung paripolah palaku. Di euyeuban oge pertelaan sejenna kayaning babak jeung adegan, deskripsi dina awal babak, guneman para palaku, prolog jeung epilog, sangkan leuwih tetela, hayu urang pedar hiji-hiji. Pertelaan palaku nyaeta anu ngabarendelkeun ngaran jeung keterangan ngeunaan palaku. Sok sanajan aya oge drama anu henteu make pertelaan palaku. Babak jeung adegan nyaeta anu ngabagi-bagi karangan drama. Dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian di hiji tempat dina saruntuyan waktu. Unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan, nurutkeun robahna kajadian datang atawa inditna palaku. Aya drama anu diwangun ku sababak jeung aya anu diwangun ku sababaraha babak. Candraan di awal babak nyaeta nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku,
kejadian jeung nuliana. Biasa ditulis saperluna pisan, henteu mangrupa gambaran anu lincik. Dina sela-sela pagunaman oge, osok aya pituduh pondok ngeunaan paripolah palaku. Candraan di awal babak jeung tuduh laku teh ditulisna ku aksara dengdek atawa condong. Beda jeung pagunaman anu ditulis ku aksara ajeg. Pagunaman atawa dialog. Kalimah langsung para palaku anu silih tempas. Mimiti ditulis ngaran palaku, ditema ku 2 titik, tidinya ditulis omongan atau palaku. Ciri khusus tina karangan drama mah nya ku ayana pagunaman. Tegesna pagunaman teh mangrupa lulugu tina karangan drama. Prolog jeung epilog. Loba drama anu henteu make prolog jeung epilog. Prolog teh ditulis dina awal drama, jadi manggala sastra. Dieusi ku katerangan atawa pamanggih pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun. Ari epilog mah ditulis dina panutup drama. Eusi ku kacindekan lalakon jeung nasihat pangarang.